اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambahan deui la khulufu fam-shaim atyab indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kangjeng Nabi. Barang diambean jah henteu. Jadi mah bau kadal. Paringanan Allah indallah atyab indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat yang ngadeukeutan jalma nu puasa. Seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya PKS bagus dipercayain kawali Allah. Wahabi itu percayaan ka waliullah, nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah, ka Syekh Abdul Qadir waliullah, kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia lain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Lalawa emang rumah gitu wali tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia jenah iki kuaripan di dia ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh la khulufu famisaim atyab indallah min rihil mis. Ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bunga wa farhatun hina yalqarbah kedua kali kabungan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ge Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun huruf ned lalu bawa omong ayat tulisan nama bidinya ceklet pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa imana net kupa azo kapuri citra ente pernah tadinya ngan ngutus doang palingnya amprok oh jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah Allah nah oh jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa. Itulah kegagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulia jasa.
Mudah-mudahan orang kabeh diberi panjang umur, bisa datang ke bulan Ramadan, sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu paling istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Unzilat at-Tauratu li sittin baina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khisyatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi maswah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi maswah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Eta ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuan. Ini mantak ayat tek nage ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar henteu semua omong lain gitu urang mah sakiayana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we dia kayak kepanggil kayak di imah jadi ku ari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun baekan di Imam Syafi'i. Aku ari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu kopehna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati pernah maca biografi nomorna ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia.
asal lobaan. Ceramah kanjeng Nabi pohara jasa ngegedor hati sabubari. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat teh. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Mati iya doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur buabat ku cenah aya anu main kartu buabat cenah aya nu korupsi bagi dua. Jakarta tamah kok kitu mah henteu ieu mah henteu bawat ku cenah ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus tere lembu cenah. Sakaran Nazarudin tadi. Tadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu masyaallah, Indonesia barang reformasi jadi kieu isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb kieu masyaallah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina bangun nyaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah kadengin nyungkun tanaon cenah Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ya Allah, makaring loba sia pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cakaring loba-loba. Ngan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh ieu pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Atau ada balik ke ulah atau pejabat ulah tenang mual naon terus aku mah budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi tapi tek ceramahna aya urang bacakeun ya ayuhan nas wahai manusia qad azallakum syahrul azimun syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana terus-terusan teu meunang aya munkarat wah cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah hayang amat umat kaula teh ya hayang kos kitu tah hayang garagah negakeun agama
hayang garaga sabilillahna, hayang garaga amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam garaga amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentak-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritas teh Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudunya milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah, nu kudu mah pas kitu, moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi we negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeuleuna kopehna mancrit we atuh. Bisa kadeul kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya kajen hukuman. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora. Amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana ting hebat memang hebat didinya wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha Yang kepala desa siapa? Iya mapan geus suara amar ma'ruf nahi munkar wal lembur teh geus eueuh geus teuanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teuanian nyaritakeun zina haram, teuanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge buadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareup mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di tahun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae beureun jeung kotok biang kotor seuris ya naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakuala Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Ibu ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun memawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aghlaha amalan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadege perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mawa senjata diilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere poe di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar
insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Dongeng Lailatul Qadar. Dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji mur kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah urang sing hade ya aduh saya orang ciku paling manggihan Lailatul Qadar juga jam 12 berang wah tak aku ri budak kudu bakal grogol ri budak ngarep Lailatul Qadar nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maut bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeulean lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol nah inget Ramadan terus gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya mudah-mudahan dihampura dosana mudah-mudahan dilegakeun kuburanana jangan di kuburanana orang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teka dulu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di malaman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu wa qiyamal lailihi tatawwan. Allah jadikan salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi maslah. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi kelaman man taqarraba fi bi khusatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran.
Waman ada fi paribatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kaparduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina paribatan fi maswa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye misalnya zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, siap dan mana. Tetap sin ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa sin ka Allah. Sin ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol. Masya Allah, siap dan kene wae. Ayo bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul puasa. Wa syahrul zaditu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Sahaja lemah anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh luar biasa lolobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh lain letik-letik gajar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, ada omong gitu, asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayo mah asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu udah aing ieu jar usaha aing hayang mere Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jangai deui keistimewaanna wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel lagi dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana sabaraha kana? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana?
Mun ngitung kos gitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin yang geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Minta qalu ya Rasulullah, laisa kullu najidu ma naftirusain, kami tentu boga yang ngerepang bukaan qala Rasulullah, Kangjeng Rasulullah yang telah wahai zat anfatara saiman ala tamratin surbatin main wajakatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratin wa akhiru aitkan minal nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji karma bikin hiji karma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur sasrat sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban salafina yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudunya waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na ialah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia kaya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan efemeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rahul menan. Nah, lamun efemeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya. Jangan ngomong tegak arti ini ulang terima bersih aja bulanan. Insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55 koma 26 jabru berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12 54 kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah efemeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarwabai. Sulam aya anu 6 derajat
aya nu menang 7 darajat nu kakula kula menangna 8 darajat kitu 8 darajat itu 44 sawan 15 dakiko 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus menang 8 darajat paling leutik sulam aya nu menang 6 darajat geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal hasih geus 6 darajat 7 darajat 8 darajat masih can karuyat keneh bae serahkeun ka rakyat baru ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta tinggal 7 poe deui Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe alhamdulillahirabbil Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliyana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge menang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukumna menang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulam geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah mentak tetep bae ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya Kiai, kapan Pak? Saya mah hari hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Kalau mau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian gua kemarin mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah nggak usah ngomong. Mual, gula. Ayo gue terus. Menurut anu ngahayukeun nyana mual gula nya. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jero na teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Da lakur asal ke proposal we. Ulah diteluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli.
biasa bae nu akur nu akurat rokok haram teu makruh titik Inggris biji ngunaheun nuturkeuna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus sana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge tampiling abek greget jaing mah teu sportif jadi kesimpulannya insyaallah orang puasa bae tikuari gerang mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh asa dek bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun ngatuh hadir belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Orang tulikeun surutu sihatihi arba'atu asya syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, betul puasa geredan. Berakal. Katilu nikohun min nawi. Haid. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu, suami istri pas de gohor. Kukula ditanya pemajikanna. Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya. Oh enggak, saya lagi men. Ya otomatis kalau nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol kau isya. Ya, kalau men naon meren. Masya Allah. Ih, ayah rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok gola bapak di mana? Cikupa. Ya. Bodoh amat orang siku Pak. Iji Islam 2 berangkat 3 bersih tidak hejeng nipas. Nomor 4 ilmun dikaunil wakti qabilan nusaut nyaon karena waktu eta teh siap dilaksanakan puasa nu tadi teh nukeun hisab qati tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011 iyalah hari Senin jatuhna non ditunggalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah
lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal berapa eta 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu boga penyakit emahna geus kronis jasa ya emahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung lepet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat kareuh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson biasa menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau kupaya gitu mah. Teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh jangan leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak manten engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan teh 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beuteung teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa nomor hiji Islam 2 taklif 3 itu kok obat wasihatun sehat nu gering teu kudu puasa nu gering teu kudu puasa Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awak nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana cicing di mah keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa, masalah. Dia ke Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Teu kuat teu henteu Allah sakali mere rusuh bae, teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting be niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala ta eta cukup sakitu minimal atawa si irsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi Kriya itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu tabnya. Nya ngan KBG jadi bae tah mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlina. Nya teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sabae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu kecitungtun orang Kusai Nawawi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani
hadhihi. Jadi Ramadan ini diobatkan dengan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Guys, ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadan ni korina urang akurkeun Ramadan ni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadan ni Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampilin jago Ki Uci. Aja nanya ke Ramadan aku iya. Saya mah cerita penting tetap kudu niat unggal penting. Lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusna nyana teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib kobo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeuleun aya Sultan Banten unggal mantes tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan ya zanati lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niatna teu kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu Akbar aing besi poholah niat tiap hari niat beunang ya jero hate mahal wal qalbu jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat ngan ulah diomongkeun jero hate diomongkeun mah batal jero hate jeung urang hate hate ye cerita hate siga deh ke sia mah omong deui jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua gua jadi decare ya cari daripada pohon juga orang pengen niat lah ya bari ke sahur ke besi pohon niat decare nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya kadang kuing cueta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kok kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat yang penting nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron barajahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehna ngapohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturut saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nyana geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik sikat teh dahar ya beres dahar minum nyana 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok Masya Allah cak jalan orang yang puasa Ramadan eta kumaha tak kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kok gitu teh masalah pohoan mah masalah sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kok kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok tuh aing pohoan padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur head ngongkong emang kitu meureun rangdam sok ngongkong bae ngongkong ye cek sarakina itu naon yang cucurut teh naon ngongkong gegeraan bae ditutukeun ku nyana lawangna dikunci ku nyana der bae beres pamajikanna urang kakak aji nanonan kunaon ieu beres kumaha bulan Ramadan Masya Allah
asuh lain kita tadi siang ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulir bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jimat ti berang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah kitu ingat urang dahar batal. Ingat urang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia ayo tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Jadi jokot punya nama kalungan. Pakai sama ikhtiar nyokotna. Nah, itu mah batal tah. Udah nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya apa masih orang mah. Si bodohnya apa geus? Didaharkeun ku urang. Urang na balem bae lamun cakep batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka bae batal. Ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy atuh hese. Eta mah hese pan mungsak temen deui mah. Minuman teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya urang kieu. Betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng. Ya, tapi lamun urang ngendut teu batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut nya nenek cewek ge sapodo ge. Batal gitu. Arewe aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuarin wajib qada. Wajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin dihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa taetanya nak kudu mayar kafaratul ulma tur dipikeun ditazirnya nak kalampung ka ditu kudu ai kafaratul ulma tenan kafaratul ulma ta itqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin ya Allah ya Rabb. Berat anu luar biasa lamun urang bulan puasa jima ngayalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir, dihirang atau dipicen dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh mun ai cek di ditu kitu gitu mah Itulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan helanan ya lantaran ieu besi ai poho namun teu pohopan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi tipe-tingna teu niat poho. Tipe-tingna poho teu niat berangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf.
Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:04 mantep. Ya kena sahur we neuleuh jam 3:04 ya beres. Sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya. Beurang amat ya. Ye, horenganan, horeng jemna isbet. Pae jemna tetep 3:04 teh ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Mantep sing ade ke sahur tah, jamna bener-bener kena lah. Ya, bener-bener kena cas lah jamna, batuna beusi, engke kos kitu tah. Jam 3 orenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku urang puting keneh ternyata geus beurang, urang minum, urang sahur, berarti statusna urang teu puasa, wajib imsak, engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban, ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan. Dianggap punyanan can tanggal, ternyata geus tanggal. Wajib manehna imsak tur qodo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon jangeum lah inget pararana soreng minum eta ulah kos kitu. Jadi orang ka irung pan sunah istinsak teuing terat banyak. Mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih. Di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana. Di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal. Wa aidin jelema puasa haid batal. Nipasin jelema puasa nipas batal. Awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalair batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Keur puasa igmain ayan batal. Keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal. Ya kailah sing harade puasana urang rapih. Disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan al-iftar di Ramadan arba'atu anwan. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macam. Hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka izin meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya tangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul. Kitu keneh nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teh naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan we teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waqtu anu jelema boga qada 2 poe
boga kodoaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can kakodoan. Sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can kakodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe. Ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi, di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku kula hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa. Ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga kodoaneun taun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodo mah hiji dan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetap kodok nama siji baik fidyahna bae meningkat 2 selanjutnya ngan tetap baik ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena iyalah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah. Ulah engke andai kata ya jelema keur puasa kodok waktuna deui tanggal 28 Saban nyana kodok tanggal 29 nyana jang kodok ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu menang sama wal fidyatu wa iqam non gitu wae mul iftar arbaatun ayatan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleuna ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak begitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani alif formata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fihil qada dunal fidyani hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha ye wa yasuru bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifwa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah sekudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun da anak mandek lempang nyetar mobilnya hayang milu tapi ai lempang mah geus kuaten puasa geus kuaten ai dahar mah gembul dikitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh tunanon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh takjilna kumaha takjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya ini kan geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu nanaon naon sebabna sebab can puguh nya umurna datang ka 30 poe numantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe nya na pan 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek dituntut bae sapeta datang ka magrib dikeun masalah nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan neneh ditutup ku doa terakhir di ayat tamu urang milu ngaji
Bapak Wahidin Halim minum ngaji na ieu mah ala kadar penghormatannya sebagai wali kota Tangerang. Persilakan untuk memberikan sambutan. Bisa ulah. Jadi orang lamun boga pemajikan 2-3 nu kolot nyarekan seri ngaringkuk orang di masjid gitu kuduna. Ngaringkuk bae di masjid. Balik ka numoran nyarekan ka masjid deui. Gitu. Mantak besi aya nu nyandung di masjid eta keur dicarekan. Dah ieu mah keur nyaritakeun zakat ye pimasaqati samau dina jajadian anu sok disiraman ku hujan bahkan wal uyunu jeung cai-cai ngocor kalila dan lain sebagainya kana sarian atawa kahayanana nyana bisa nyecep cai nyesep cai tina akar. Jadi berarti di jerona nimbulkeun cai teu kudu disiram, teu kudu dikocoran cai ku subur-suburna al-usyur 1/10. Masyaallah 1/10. 1/10 teh sakumaha na Kiai? Lamun 10 hiji. Lamun 22, lamun 100 10. Saton sakintal urang nyawa haju caina cai guludug dimana menang saton kaluarkeun sakintal urang nyawa caina cai kaliwuyun menang saton kaluarkeun sakintal urang nyawa di sawahna timbul cai sorangan sehingga teu kudu tada hujan teu kudu aya hujan teu kudu kali subur eta geus sarua seton sakintal kadengikeun kunutani sawah-sawah aing nu melakan aing mah nya kudu dikaluarkeun jang batur beuh teu heula tsunami sia. Wapi masuki habis sawani wapi masuki habis naudi dina jajadian tatanduran nu disiraman make onta sebor nisful usri 1/10 sarua jeung urang lamun nyawa gua ari make mesin sarua jeung binaudi itu diangkat pakai mesin nah ya 1/10 saton setengah kintal wali Abi Daud idza kana ba'lan al-usyur di Abi Daud mah bahasana fi masukia idza kana ba'lan lain binadi beda bahasa doang 1/10 lamun aya nadi mah memang onta pananti ngalacai lamun ba'lan mah onta biasa beda cenah lamun make ba'lan mah eta 1/10 lamun nadi geus darurat berarti api masuki habis sawani awi nadi rubul usri inna tatanduran anu disiraman make onta-onta parante nyebor ye to onta senia atawa make nadi muter nadi mah onta teh jadi ngalacai muter make ieu nun karang-karang udah Belanda itu alat kelincir ngan muterna ieu mah muterna make onta tet nadi eta ge sarua eta mah rubul usri 1/4 jadi sakintal bagi 4 berarti 25 sekintal bagi 4 25 kilo rubul usri al-manal ijmali wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim fa'amal makhudu maka tertamat ya orang biasana kolot balama lamun tamatkan mencit ge orang mencit ontang ge
dahar di itu Taman Safari. Bal ma'budu bil arbian lepon jeleman handap ku sebab pagawean. Eta bahwa jeleman handap teh dihandapkeun bimin. Dihandapkeun ku ila, dihandapkeun ku an, ye isyarah kana babandul. Manuk lamun di babandulan moal bisa hiber. Urang ge lamun di babandulan moal bisa hiber. Ketika urang geus bisa hiber aju kena babandul turun deui. Eta teu beurang ka Gusti Allah mah kudu merdeka. Ya Allah. Lamun di babandulan we geus ngepek. Min ibtida ila intihaan lil bodi ala isyara kana babandul nu patali kana pagawean. Sebab isim ge anu tadina merdeka begitu ditendenan min wajib jr ngeluk nyana. Isim sakitu luhurna rapa ketika ditendenan ila ngeyepek jadi jr. Isim nu sakitu luhurna tempelan kuan ngeyepek jadi hajar. Kiai nu sakitu luhurna barangnyana cinta mio ngeyepek. Kiai nu sakitu luhurna barang cinta jabatan ngeyepek. Kiai anu sakitu luhurna geus datang ka jadi wali. Kemudian manehanana ieu cinta atau ngajujuru ngawa nafsu ngeyepek mahfud. Nggak semua bisa tah urang teh ibadah teh nu hese eta mimiti asa hese hayang maca kitab teh belajar amil jurumiyah sorop nyai-nyayan geus bisa maca guari urang hartikeun geus bisa nerop-neropkeun ieu mubtada ieu khobar ieu fi'il ieu fa'il ieu syarat ieu jawab karti kurang karti ajo kurang yang disimpulkan apa ya termasuk karena kuliah apa juzia dimantekan kurang yang nyau karena rahasiana dimaanian kurang aya mana-mana anu pabelit ya kurang datangan ilmu bayan dimodif supaya rapi datangan ilmu bade we rapi insyaallah kalem jasa urang aya ngais batu kumia tengah istinbat berarti kudunya kana panyokotan anak atuh kudu di dalam anggeran apa ieu nahi apa ieu teh merdeleg urang qaedah alam deleg qaedah kurangan nahyu dan lain-lain sebagainya kurang dibongkar ku ari mah hiji ayat atawa hiji hadis jadinya teh bongkar aya parabotna apa umum apa khusus ya teh umum ditahsis apa henteu dan lain sebagainya disimpulkeun ku urang jadi dawaya jibu jadilah wayah rumu waduh eta kos kitu hese lecehil da ngaji kitu cehil kana teh leutik ngaji kos kitu enteng kana teh bisa didepongan teh mah ku santri ngaji 10-15 tahunnya naga hajunya dibaca bahkan bisa lillah ala sawaban. Ya kita buatan ulama teh pan ieu teh kieu ieu teh ieu mubtada ieu khobar ieu teh kapan kieu ieu teh hurufna teh biasana ieu huruf jar ka pangijeng ieu mah kudu huruf jar ieu pan ieu mah huruf jar nu ieu kapan tenrop antara mana huruf jar ka pangijeng eta mah lantaran kieu qaedana dang ditulis di sisi la ala shawab ma ieu teh anu baul teh jelema kapan ieu mah mutaadi tapi geuninganan ka dituna ieu teh jadi kos kieu ieu bahasa nu ieu mah pan bahasa lazim tapi kos mutaadikeun bae pentenerop ieu nah ieu teh buatan saya kitab wah disalahkeun maula la ala shawaban leutik kene tuh ngaji kos itu sipil tahu gaji orok tahu apa sih itu orok itu cina boro-boro orok yang kesuisan itu tuh mah orok huisan mbak itu mah orok pandai gelang tahu beski sambel kemana rok ainu hese kumaha nu hese mah ente geus bisa maca kitab diajikeun pikihna
berangkat menuju Allah ngalengitkeun hawa nafsu. Di mana ngaji ulah ku hawa nafsu lillah, ulah boga kahayang dunia, leungitkeun dunia lillah, ulah hayang cacampuran jeung makhluk. Sebab makhluk mah ye gangguan mun teu ngalemnya namanya nyacat lillah, ulah sok cacampuran jeung pamarentah. Lantaran al ulama warasatul anbiya malam yukhalitu sultan, ulama teh etap ahli waris nabi satungtung teu babarengan jeung DPR jeung bupati jeung gubernur. Aing mah teh cenah jeung gubernur jeung presiden atuh leuwih jero. Ulah malam yukhalitu sultan qaid, cek ahli syamsiah mah ngaranna qaid, berarti itu muqayyad. Bisa tuh disebutkan ulama warasatul anbiya satungtungnya nanti babarengan ngahiji jeung pemerintah. Kula mah cenah teu ngahiji jeung pemerintah ngan kulana jadi pemerintah. Ih kumanya. Kulana ieu mah lain ngahiji jeung pemerintah tapi kulana jadi bupati. Wah sana ieu mah budak kudu digantung. Hese. Eta teh lamun teu ngabogaan rencana nu bagus, tapi lamun ngabogaan rencana nu bagus mah masalah. Sebab gasupna kana teu mah siasat. Teh tinggal bisa-bisa bae teh mah. Nya, nah, kuari babandul ye. Babandul. Eta cinta dunia babandul, eta cinta makhluk babandul. Eta nafsu babandul, eta setan ngaranna babandul. Satungtung nu eta aya di diri urang moal bisa hiber. Babandul ngaranna. Urang ngabanggakeun harta, ngabanggakeun gagah, ngabanggakeun ilmu, babandul. Aya dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya hayam merak datang ke Tuan Syekh. Assalamualaikum. Assalam. Hayam merak. Manuk merak. Enon merak. Ulah yang jadi murid Tuan, maksudnya ayang norekat. Wih mantep, ayam merak hayang norekat. Mondok di mana sih ayam merak? Jadi itu kulang gus kawetan gus ke mana-mana. Alpiah talar ya kecil alpiah. Ayam merak bisa baca alpiah. Siapa beneran merak itu hayang norekat bener. Sok atuh. Tawajuhan ku Tuan Syekh sakieu doangnya ayam ai norekat mah sia nginum bebas teu penting niat lillah, daharnya Tuan bebas teu penting lillah, sia sare di mana bae masalah nu penting lillah. Ulah hese-hese lantaran cek Kangjeng Nabi atikul hakin dihaq, bikeun ati kulladzi haqqin haqqah. Aya hak-hakna, ulah mentang mata unggal peting jamata ge boga hakna kudu dipereumkeun. Itu bisa dipeting keur ngaji ge masalah. Pereumkeun bae. Mun ditanya sia kunaon keur ngaji ieu teh pereum boga hak. Sok masa marangan. Aing keur nyumponan hak. Benerna mah lamun kiai ngaji jeung muridna teh hees eta kiai sohor berarti. Sebab nyana bisa menina bobokan murid. Itu terus lamun aya kiai ngaji muridna bisa hees bau tambah luhur ge sama kiai. Luhur tah mah. Lantaran bisa ngangeunahkeun ka murid, ngan murid oplo. Merak bebas ya dahar lillah, nginum lillah, sare lillah, bergaul masalah penting lillah. Hiji larangan anak ulah sok ngabeberkeun jangjangnya, ulah sok ngabeberkeun jangjang, ulah sok nongre sia eta naon gara-garana buntut. Sedengkeun kan hayam merak mah kebanggaan anakan bulu nya nama tuh hiji kebanggaan beuh. Lamun kapanggih jeung babaturana haju ngajare bebeng ayam merak. Sebab dina buluna teu dibogaan kuno sejen. Hiji kabanggaan bagi ayam merak mah dina buluna, sebab dina buluna teh aya ukir-ukiran. Nu mantaknya nama ngabanggakeun diri make ngajare bebengkeun jang kadang-kadang ditongre-tongrekeun ku nyana eta buntutna.
ABK dulu kuno sejen setep sebab buntut atau panjang aju aya ukir-ukiran dirinya aya hiasan-hiasan seluruh hewan kam ayam merak mah angkat topi hiji nya nama kuncungna asli aya urang mapan kuncungna lain asli ayam merak mah kuncungan asli kuncungna berarti teu sambarangan nomor kaduana eta naon bulu nu pake kebanggaan jeung buntut mentek cek Tuhan saya teh barang dahar bebas minum bebas sare bebas dan sebagainya nu penting sia ulah sok ngabeber-beberkeun jangjang 40 poe bae ieu sia bakal hebat mangga dilaksanakeun ku aya merak zikirnya la ilaha illallah la ilaha norekat aya merak hebat eleh Golkar mah menang 3 poe kapangijeng babaturanana bu ngajerebebengnya teu kuat tangil ku Tuhan seh balik datal kita ngobrol deh jeung babaturanana sia eta balik emang kumaha beuh teu kuat urang teh kapan boga kebanggaan naon ngajerebebengkeun ieu bulu sebab didinya lah keistimewaan urang sedangkan ulah kapangijeng sahabat urang ulah nembong-nembong eta ya cak babaturan ayas itu babaturan lapor ka Tuhan saya hayang jadi muridna deui cap terima kuatkan 40 poe 40 poe kuatkeun da 3 poe 4 poe ngan saminggu doang saminggu aduh kapangijeng babaturanna ngajerebebeng wih si merak hebat jasa orenganan nyana keur norekat panggil deui ku Tuhan sebalik ja batal komo ka Golkar atuh ya yang merak bae ngajerebebengkeun aslina nyana tuh batal inya musyawarah para hayam merak kuna makieu bae aing mandek nekat pae hirup aing mandek guguru coba aing mandek dikuat-kuatkeun engkena kumaha lamun kuat 40 poe cik Tuhan saya lamun kuat 40 poe sia hirup bisa hiber manya hayam merak bisa hiber hiber engke bisa enslak di mana bae merdeka sia ka mamana ge bisa babaturan teh lain jeung bangsa sia bae jeung berbagai hewan-hewan nu sejen bakal dimulyakeun aya kebo sia bisa enslak di kebo aya sapi sia bisa enslak di sapi aya maung ge sia bisa enslak di cap di maung pokona mah ka mana hiberan ka kalayangan sia bakal bisa nu penting mah 40 poe ulah ngajerebebengkeun jangjang siap aing datang ka Tuhan saeudeut terakhir ieu bener bae nya manapaan sorangan hiji embung bergaul jeung sasaha nomor kaduana ngasingkeun dirinya sorangan bae 10 poe 20 poe geus eueuh nu dijerebebengkeun ku nyana ngajak keluarga kapangijeng bangkong jeung sajaga teu ngajerebebengkeun gopaginya da jeung naon teh aing mah dikuatkeun bae bakal batur ge geus gara romong ayam merak eta mah kapu meureun biasa nama ayam merak mah pan nembong-nembongkeun buluna jeung buntutna tapi ieu mah henteu diaromongkeun ku kabehan mahal aing mah dikuatkeun kuat barang datang ka 40 bener bisa hiber ayam merak bisa hiber bu ditarongton ku kabehan ayam merak bisa hiber ku ari mah enclak di mana bae teta teh barang balik deui ka nagara nanyana ditaranya merak sia bisa hiber ge kunaon leungitkeun kebanggaan diri sebab kebanggaan diri eta babandul urang mah gagarak boga Avanza bage kesusuit bae kadak boga motor bage bau budak jabatan mending mun gede RT geus pake kebanggaan da babandul dah urang ge ganteng jadi kebanggaan urang ngabanggakeun ganteng urang pinter ngabanggakeun pinter urang sugih ngabanggakeun sugih bulu-bulu urang nu aya di aku urang teh sok dijerebebengkeun di hareupeun batur eta babandul ngaranna urang nu norekat bae ulah kitu tawaduna ge tawaduna dimantak aya merak teh barang geus beres 40 poe laporan ka Tuhan sia bintos 40 poe hiber atuh justru teu bisa cara jancan aya koncina tungkul deureu awak sorangan
di lawak sorangan tunggul nelikeun lawak sorangan bawa lawak sorangan teh oranganna aya nu ngendalikeun naonan ieu mah kukuncung nu aya di dengan sakadar pamer ulah dibanggakeun eta kukuncungna mentek aya bahasa aya merak kukuncungan ulah dianggap sia boga kuncung geura ge tunggul ibar tuh hiji bulu-bulu nu aya di awak urang ulah dibanggakeun ku urang-urang satungtung ngabanggakeun bulu nu aya di awak urang aing mah kasep dibanggakeun gaya bed moal bisa hiber urang pinter teh bulu nu aya di awak urang dibanggakeun ku urang gaya bed moal bisa hiber urang teh ningrat nu mantak di Banten mah eta lamun teu disebut entus bae marah belentuskeun hapak paning mah tu bagus sakeuna teh eta tuh bagus kudu dibawa bae teh ngaranna bulu nu kos kitu satungtung buluna kudu dibawa bae di hareupeun batur moal bisa hiber mendak eta belentus tuh kuari di Banten moal bisa hiber lantaran eta teh gaya bed mun di Betan mah di Wetan di ditu di Garut di Bandung Raden aya jelema dibere surat ondang Radenan marah goblok tuh budak teh nyaon ka aing Raden meureunana moal ka ditu aing mah emang kunaon salah ngondang Radenan eta bulu Raden bulu garana kudu dibawa bae moal bisa jadi urang teh geus ngarasakeun teu boga naon kasep janu Allah pamere Allah loba nu kasep tapi pan dicabut deui ketika dicabut deui mah geuninganan kudu boga naonan ilmu lewe mah utitu minal ilmi qalila atuh urang bisa kadengena bahasa Inggris gozeh kudu teu bisaeun bahasa Inggris kocos coba ngomong jeung urang Inggris Haji pendi ge osoke Inggrisan jeung urang lembur nama. Pajar pinter bae orang bodoh kabehan. Tah eta urang pinter didegekeun ku nu bodoh pinter ge. Cak nu pinter deui baja urang bodoh. Ye, nu pinter di atas langit ada langit. Nah, kurang dipake ka bangga kumaha? Je ilmu ge menang ti Allah. Mun dicabut ku Allah naonan boga kasep ulah dibanggakeun kudu disukuran boga ilmu ulah dibanggakeun dijerebebengkeun cara kaya merak ulah tapi kurang disyukuri boga sugih dijerebebengkeun ulah tapi bersyukur urang boga gagah dijerebebengkeun ulah kudu syukuran urang dibere naon bae ulah dijerebebengkeun kena dideuleu ku batur dipentang-pentang cara hayam merak beh geus bajangjang geus mabulu geus kukuncung beh hayam merak coba ge urang lamun deukeut ka hayam merak beh tah hayam merak ku kasep-kasep teh ih nya mah terus bae jerebebeng bae datang ka pae kitu moal eureun-eureun hayam merak eta hayam merak kos kitu mun hebat-hebat eta kos kitu kos jelema nu naik ka tanggal kalapa beuh sia mah bisa amat padahal capek datang ke tengah je sia bisa amat sih terus we ngasron sia mah bisa amat barang datang alur dah ragang eta kos kitu teh jelema ngajerebebengkeun tanaga ngaranna ulah jerebebeng eta ngaranna beung berat da ieu urang mah ieu takwari berbagai masalah bulu nu aya di urang dijerebebengkeun eta teh babandul handap teh kos kitu ulah aya norekat malain zikirna nu hese ge ieu tabicinan bulu-bulu nu aya di awak urang satungtung urang masih kene boga ngarasa aya bulu watuh geus moal bisa hiber aya merak bisa hiber sote nyanang teu ngajerebebengkeun teh di aku guari urang ulang aku nah ieu hese tah urang ulang aku teh hese ulang aku teh hese sebab urang mah teu dikiaikeun bae kiai ka mana tiis kana hate tapi lamun ditanya Mang Haji dia ka goblok sia Mang Haji kiai buya bade ka mana tiis kana hate beuh aing geus jadi buya Mang ka mana Mang Haji geus buya kitu teh teh bulu da kudu ka bawa bae bulu teh bulu teh hadap satungtung urang aku bulu dijerebebengkeun di hareupeun batur urang moal jadi wali mahfud urang Nailah orang teh kudu ulah ya babandul bimin wa ilawan wa alawapi baru bawal bay wal gapi walam warupil kasami wa wal bawadau we kabeh babandul urang ulah make babandul jeung kudu merdeka aya embe datang ke kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam enon si embe ulah yang jadi murid torekat embo embe yang norekat
Aduh, maksudnya sih yang norekat kuna embung dipencit pakai korban saknya lah. Ulah norekat yang merdeka. Aya teh naon tuh. Tawajuhan ku guru. Nya syarat sia teh kudu merdeka lantaran lamun teu merdeka moal bisa norekat maulaya bang baluh. Ulaya babandul sia ulah berat ka batur ulah berat ka sia. Ai batur berat ka sia berarti sia teu merdeka. Berarti sia teh kudu uzlah dumantak aya uzlah ge teh dina norekat mah teh ulah ka babandulan. Satungtung can bisa mah. Sok. Sia rek norekat teh. Aya satu beres zikir. Sebentar di pondok eta betanya mangga cek embe. Embe norekat boga pondok segala. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kakara ge sapoe isukna udah datang. Assalamualaikum. Salam. Embe kula. Embe. Itu di pondok. Oh, sia embe goblok. Aing neangan kuno nabur sia. Balik ditungtun cek guru torekat cek aing ulah kabeng beratan embe lantaran sia mah boga nu sejen atuh di Bang Baluhan. Mantak moal bisa norekat. Urang lamun boga pamajikan hiji dua tilu Bang Baluh ngaranna moal bisa norekat. Sebab eta pamajikan sarua jeung Bang Baluh. Urang keur di masjid la ilaha illallah di HP ku pamajikan. Tatitu. Eta ngaranna tambang tanya tang tah. Mentak mun majikanna urang boga HP norekat mah eta tambang. Nu boga berarti loba urang nu berhubungan jeung urang ya pemajikan, ya anak, ya di ditu instansi, ya organisasi. Eta tambang nu kos gara ritu ngaranna teu merdeka, moal bisa jadi wali kos gitu. Sebab embe ge neuk norekat diteangkeun ku nu bogana balik ya ditungtun. Ieu ge kiai ge keur norekat di masjid ditungtun ku pamajikanna oh ieu mah lain embe ieu mah malah mah emeng ieu mah Bal bisa tuh. Urang dimerdeka-merdekakeun awak teh jadi ka Allah mah pandek hiber garana. Ku ari aya di organisasi atuh katalian hubungan ieu lah bersawara itulah ieu lah atuh teh ngaranna dadung tuh malah lain tambang di dadung. Henteu cenah kula mah di partai doang di Golkar. Tah mah lain tadung lain tambang naon ngagejebur ka sumur. Parah tah mah. Gitulah gambaran norekat da urang kudu merdeka. Ulah aya kabeng berat besi urang keur ka Allah engke aya nu neangan orang-orang cisoka nu ngora sarwiti menjan norekat kos kitu sama lain usul ilallah usul mali bejakeun wae kacang base ieu nya urang ulah aya kabeng berat besi urang deka Allah kudu merdeka nu mantak lamun aya jelema deka Allah masih kena berat ku santri moal jadi wali mantak kunaon eta Ki Hairun santri dibubarkeun lantaran hayang merdeka jana hirup ka Allah tapi ulah eureun mah gahan ngaji mah ngan ulah katalian ku santri satungtung urang katalian ku santri berarti berat ka makhluk moal merdeka teu merdeka moal jadi wali urang teh berat ku pamajikan nya galak ya sa pamajikan mending mun gelis nya gendut nya hideung nya galak pupurieun ya saya pan biasa mah kieu kawin pilih dua lamun teu ka urang Lampung gelis gede adat atau urang Brebes hideung ngan bager barang kawin ka urang Brebes urang bager emang hideung sebab jangan mah mun teu bager pupurieun kan deres dah atunya jore nya hideung aju teu bager pan jore jasa tama tuh ieu mah kan bager jadi jangan boga bager doang kabalikan hate salaki ngeunaheun kan tah nah kuari urang boga pamajikan aju inget bae ka pamajikan teu merdeka kan urang deuk ka Allah boga pamajikan geulis inget bae ka pamajikan moal merdeka moal jadi wali aju urang boga pamajikan urang Brebes hideung tapi urang teu inget bae bisa merdeka urang tah nu mantak maning ka mana tah ayo coba aya puguh teh bisa nu geulis bang geus inget bae nu geulis mah moal bisa ngarang cara tadi teh bisa ngarangnya tuh jore-jorena pamajikan berarti tah kan geus lah aing moal daek ngedeng jeung sia mending ngarang tah kudu kos kitu tah urang nah jadi geus mun badak santri mah ulah sok geulis-geulis boga pamajikan teh sampai bisa ibadah ke Allah
maksudnya emang kunaon ge emang beungeut sia mah teu pantes ieu meunang gelis ajuna mah ngahudangkeun deui we cenah kiai mah tungtun melet bae paneta lain ngajauhan lain ngadaeukeun kedeketan Allah ngadeukeutan eta kos kitu. Nah hiji ulah cara embe keur zikir aya nu neangkeun berarti eta teu merdeka moal jadi wali. Nomor kadua boga bulu ulah sok dijarebebengkeun ulah dianggap bulu-bulu nu daya di awak urang satungtung aya bulu nu dijarebebengkeun urang moal jadi wali sebab teu merdeka eta bang baluh ngaranna. Iyalah mahfud bil harfi fa huwa ma yuhfadu bi min wa ilawat wallahu alam.